eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Qul huwallahu ahad. Naon ari ahad? Lamun secara martabat kapangeranan cek katerangan di Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani radhiyallahu an, aya martabat ahad, aya martabat wahdah, aya martabat wahid. Ahad, wahdah, wahid. Ari martabat ahad nyaeta martabat nalika pangeran tidak dikenal. Dina nalika eta pangeran can berkehendak untuk mencipta, atawa disebut oge ku istilah la ta'ayun. Ari la ta'ayun teh kosong. Ari kosong teh eueuhna naon? Hartina kosong tina sagala makhluk. Eueuh makhlukna naon? Dina mangsa harita kana Allah wala syai'a ma'ahu. Parantos jumeneng dat Gusti Allah jeung teu aya nanaon anu marengan anjeunna. Matak disebut ahad, nyaeta tunggal. Disebut oge dina harita teh martabatna martabat kunhijat. Ari kunhijat teh maksudna hakikat zatna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Hartina kana hakikat dat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mah eueuh makhluk anu nepi. Mata ku sabagian ulama ahli ma'rifat disimbolkeun ku kosong. Kosong didinya lain hartina eueuh, tapi teu kajangkau ku pandangan makhluk. Ku sabab teu kajangkau ku pandangan makhluk, maka akal jeung bahasa teu bisa ngajelaskeun. Matak disebutkeun weh didinya teh kosong gitu. Jadi kosong teh simbol tina puncakna tauhid, nyaeta tauhid dat. Matak jalma anu kosong etalah jalma anu mungkin sampai kana puncakna tauhid. Parikol baka minal agyar, kosongkeun batin anjeun tina makhluk supaya nyambung jeung dat pangeran dina martabat ahad. Ta etalah martabat kapangeranan anu dimaksud ku ayat dina Quran laisa kamislihi syai'un. Teu aya nu nyarupaan dat Gusti Allah. Matak cek sabdana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tapakaru fi khalqihi wala tapakaru fi dzatihi. Pikiran maku ente teh nyaeta makhluk ciptaanana, ulah mikiran dat pangeran anu nyiptakeunana. Lamun cek ilmu teologi, hiji-hijina jalan pikeun ngajelaskeun dat pangeran nyaeta make jalan teologi negatif atawa negasi. Nyaeta menolak kana sakabeh penjelasan nu aya. Hartina serba henteu. Dat pangeran mah henteu saperti nu dibayangkeun ku ente.
henteu saperti anu terlintas dina hati jeung pikiran ente, henteu saperti kitu, henteu saperti kieu, henteu saperti nanaon. Jadi bukan begini, bukan begitu. Makanya mahotoro bibalika pawahu hilapun jalik, naon wae anu terlintas dina diri ente ngeunaan dat pangeran, maka saestuna ari dat pangeran mah berlainan jeung naon anu terlintas dina diri ente. Moal bisa dicipta, moal bisa dijelaskeun, moal bisa digambarkeun, moal bisa dicontohkeun jeung saterusna. Eta martabat ahad. Jadi pangeran anu teu terjangkau ku pandangan, teu terjangkau ku akal pikiran, nyaeta anu laisa kamitslihi syai'un teh nyaeta pangeran dina martabat ahad. Taetalah anu disebut al-ma'bud, nyaeta dat anu diibadahan ku sakabeh makhluk. Lamun dina golongan manusia anu dibadahan ku jalma-jalma anu ariman. Jadi ibadah lain kana ngaran Allah, tapi kadat nu kagungan ngaran Allah. Ari martabat wahdah kumaha? Ari wahdah teh lamun sacara bahasa mah artina kesatuan. Pangeran dina martabat wahdah nyaeta pangeran nalika berkehendak untuk dikenal. Untuk dikenal maka pangeran berkehendak menciptakan makhluk. Jadi matak awal mula tujuan penciptaan manusia teh untuk mengenalkan pangeran. Tadina nalika eta disebut a'yan sabitah. Artina segala sesuatu, segala makhluk geus aya dina ilmuna pangeran, tapi can dimaujudkeun. Dalam tanda kutip masih berupa mastermind atawa berupa ide besar. Jadi dengan kata lain pangeran dina martabat wahdah nyaeta pangeran nalika terjadi taksis. Ari taksis teh ta'alupna irodat kana dat. Tadinya pangeran geus kagungan kersa, geus kagungan unina ngeunaan naon sagala sesuatu anu bakal diciptakeun. Lamun secara simbol martabat wahdah mah disimbolkeunana teh ku titik. Titik didinya disebut nuqtatul ula. Lamun dianalogikeun ku huruf mah ibarat lamun ente nulis mangka sakabeh huruf anu ditulis ku ente teh berawal tina satu titik. Tina titik ku ente ditarik jadi alif, tina titik ku ente ditarik jadi ba, tina titik ku ente ditarik jadi ta, atau jadi gambar. Berawal tina titik ditarik jadi gambar imah, berawal tina titik ditarik jadi gambar mobil, berawal tina titik ku ente ditarik jadi gambar binatang, gambar gunung jeung sajabana. Nah, tetep segala gambar, segala huruf berawal tina satu titik. Dista titik eta teh simbol tina pangeran dina martabat wahdah. Tina nalika eta pangeran geus uninga kana naon anu bakal dijadikeun. Hartina segala sesuatu anu bakal dijadikeun teh geus aya dina ilmuna pangeran. Namun dina ibarat titik tadi jadi sakabeh huruf hijaiyah misalnya 28 huruf teh geus aya dina titik tapi can ditarik. Eta ibarat tina martabat wahdah.
atawa lamun make analogi arsitek mah misalnya seorang arsitek akan membangun berbagai macam bangunan di IKN. Ta eta sakabeh bangunan IKN teh memeh dibangun geus aya dina daya cipta atawa dina pikiran arsitekna. Jadi samemeh dibangun arsitekna teh geus apal reka bangun sabaraha bangunan, sakumaha luasna, sakumaha tinggina, tina naon bahana, sabaraha biayana, kumaha bakal jadina jeung sajabana memeh dibangun ta eta arsitekna geus apal. Ta eta ibarat tina martabat wahdah. Jadi inkisapil ilmi bil ijmal. Jadi dibukakeun rusiahna pengetahuan Gusti Allah ngeunaan perkara-perkara anu bakal dijadikeun. Lamun kasap kita dibukakeun ke ilmuna tanepina kadinya disimbolkeun ku titik. Ayeuna lamun ditarik kana zaman kiwari nyaeta ka zaman di mana segala sesuatu geus maujud, geus dimawujudkeun ku pangeran, mangka eta segala sesuatu anu mawujud teh nyatana sakabeh alam jeung pangusina jeung peristiwa-peristiwa anu terjadi di dalamna eta sadayana mangrupakeun kesatuan tina kehendakna pangeran. Jadi ente memandang segala sesuatu secara global. Jadi langit bumi jeung sawarga jeung soden jeung sakabeh alam bangsa eta teh kesatuan tina wujud kehendakna pangeran. Nah, lamun dipandang tina zaman ayeuna ari kehendakna teh irodat, ari irodat teh sifat anu bersifat irodat ngaranna al-murid. Jadi ari tadi martabat ahad tauhidna tauhidat, sedengkeun ari martabat wahdah mah tauhidna teh tauhid asma wa sifat. Jadi lamun ditarik kana konteks zaman ayeuna, pangeran dina martabat wahdah teh nyaeta pangeran anu meliputi segala sesuatu, meliputi seluruh ciptaanna. Wallahu bikulli syai'in muhit. Atawa dengan kata lain, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Artina sakabeh makhluk kaiket atawa kakurung ku kudrat iradatna pangeran. Didinya pangeran dikenal melalui tajalina secara ijmal. Ari ijmal teh secara global. Lamun secara global mangka tajali pangeran di alam dunia teh aya dua rupa, nyaeta jalaliyah jeung jamaliyah. Contoh, lamun ente ningali gunung anu menimbulkan kesan endah dina pandangan ente, ta eta kesan endah anu ditangkap ku pandangan ente teh mangrupakeun tajali tina jamaliyahna pangeran. Tapi lamun ente ningali eta gunung meletus anu menimbulkan kesan dahsyat dina pandangan ente, ta eta kadahsyatan nu ditangkap ku pandangan ente teh mangrupakeun tajali tina jalaliyahna pangeran. Jadi jalaliyahna jeung jamaliyahna pangeran teh meliputi segala sesuatu, meliputi sakabeh ciptaanana kitu. Kati lamun ditarik kana konteks zaman ayeuna. Hiji deui martabat wahid.
Pangeran dina martabat wahid nyaeta pangeran nalika nembongkeun kekawasaanana ku cara ngajadikeun atawa ngamawujudkeun segala sesuatu secara rinci. Dirinya terjadi taksir. Jadi ayat taksis, ayat taksir. Ari taksis mata aluk ma irodat kana dat, sedengkeun ari taksir mata aluk ma kudrot kana dat. Jadi ari tadi madina martabat wahdah lamun secara kasab nu katingali teh ayan sabitah. Nyata katingali ku pandangan rohani nalika segala sesuatu geus aya dina ilmu na pangeran tapi acan dimawujudkeun. Teta ayan sabitah. Sedengkeun lamun dina martabat wahid nu katingali teh ayan khorijiyah. Nyaeta katingali ku pandangan rohani nalika segala sesuatu anu geus aya dina ilmuna pangeran teh dikaluarkeun atawa dimawujudkeun. Nyaeta ku kaluarna kalimat kun. Jadi ari tadi madina martabat wahdah segala sesuatu geus aya dina ilmuna pangeran tapi can kaluar kalimat kun. Tadina martabat wahid mah kaluar kalimat kun. Jadi rincianana anu aya dina ilmu pangeran teh dimawujudkeun dina semesta itu. Tina kun kadituna payakun. Jadi kun payakun. Tarikun payakun teh tuduh kana af'alna pangeran. Artinya lamun secara tauhid mah martabat wahid teh tauhidna tauhid af'al. Jadi lamun ditarik kana konteks zaman ayeuna pangeran dina martabat wahid teh nyaeta pangeran anu mempertunjukkan atawa memperkenalkan asma-asma jeung sifat-sifatna secara tafsil. Ari tafsil teh nyaeta secara rinci atawa detail, nyaeta melalui af'alna, melalui perbuatanana. Artina segala sesuatu anu ayeuna aya eta teh meunang af'alna pangeran atawa tapak tina af'alna pangeran. Artina segala sesuatu anu ayeuna aya eta teh mangrupakeun manifestasi atawa mencerminkan asma jeung sifatna secara rinci. Jadi ari tadi mah dina martabat wahdah anu tercermin teh secara global nyaeta jalal jeung jamal, keagungan jeung kaendahanana. Sedengkeun dina martabat wahid mah anu tercermin teh secara rinci. Contohna aya nu mencerminkan Ar-Rahman, aya nu mencerminkan Ar-Rahim, aya nu mencerminkan Al-Malik, aya nu mencerminkan Al-Qudus, aya nu mencerminkan Al-Jabbar jeung saterusna.